Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng abdi Kian di acara paranormal. Oke, untuk kali ini kita akan melakukan mediasi di tempat angker. Tiba-tiba mediator garate punduh. Dengan asisten saya yang bernama Kang Asmad. Oke. Dan ini mediator saya dengan Kevin. Dan ini adalah warga sekitar. Mang Jamet, Kita warga. Boleh dijelaskan kejadian mistis Ini di sini? pakai bahasa Indonesia apa pakai Sunda? Oh, sirap Sunda we. Oh, ya Sunda. Sararunda. Sarang Kang Jamet. Kang Jamet, kumaha saurna di dieu teh? Biasanya selalu dia di daerah dieu teh, sarua warga-warga dieu teh sok aya kejadian-kejadian mistis gitu. Terutama nu budak alit itu nih sok ningali. Allah Akbar. Terus naon eta mah masih aya ieu, masih aya. Yang kan di dieu teh aya Bayang mohon sok dari ku pusu-pusu terakat tinggal gini kan. Biasanya sok Kurang kali pengintennya. umuran 5 tahun ke bawah lah. Mau harus nyawa kalau masih suci. Itu Itu informasi dari warga sekitar. Sunda kan? Oh, Sunda. Itu informasi dari Mang warga Artosen. dia. Langsung wae kita coba lakukan mediator, Kepala itu panginten ki. mediasi. Kepala itu Itu ki rada rayaan. tadi rada panas ya hawana gitu. Panas. Boleh dia ki. Ada daya teu. Pas wae deui. Mediatorna kepala dia. Iya sarang Cep Kevin. Iya, mohon. Yuswa sabaraha? 32. Anjir. Sekolah. Kawit di mana? Kawit asli dia. Asli dia. Sarang Bapak Jamet. Datang Yabi. Oh. Sarang ayeuna statusna kumaha? Jomblo. Oh, duda. Astagfirullah. Aduh, sakit. Dalam Menawi cerai pada naon? cerai kenal cerai. Diceraikan atau napi Bentiga. Pelakor pang. Naon tau? Ituna selingkuh. Waduh ituna selingkuh. Sing sobar kan. cong doakeun ya tuh cong doakeun Kenan ya geus. Dan apalagi yang terjadi kepada Kevin? Kang Kevin kenal Kang Kevin. lapar Ari Sugante. Nanya anak sangut ya. Sok Kuat-kuatkeun ya. Sok atuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fokusnya isi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Si Aki ngaluarkeun jurus Naruto. Cepengan. tenang Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sarang saha ieu? Anton Diri Anton Bati melinjarian. Si Jarian ke mana gitu? Anton. Pak, si Jarian ke mana gitu? Manawi anjeun terang nu namina Jarian. eta mah dulur urang Dulur. Terus sabaraha lami anjeun di dieu? Saya tahan. 20 tahunan 20 tahunan. Anjeun tos emam. acan Beli kopi. embung Yang emam. Embung cenah ki ulah dipaksa. yang susu Waduh. Kenca. Jadi Tuh, cenah. si Ganama ya. Kamera. Jadi si Ganama ieu teh perwujudanna murang kalih. Kunaon hayang nu katuhu? ngeunah anu katuhu mah Cabul. Jadi si Ganama ieu teh wujudna mah budak alit murang kalih. resep Leres. susu kumaha Mohon, terus. Oh, murang kalih. biasa Bang Sajin masuk rada naripu gini Duduh Kang, kekuatan Kang ieu mah Kang. Kalahkan. bisa utah gitu eta mah
Wis. Yang kunaon jang? Salah server. Sadar sih teh goblok. Ngeureui Kang, ngeureui kan. Nuhun ya, saya tacana. Kang Kevin Istirahatin heula. Nuhun upami tos teu kiat mah istirahat heula. Gentos mediator panginten anu rada kiaten. Ieu si Akang itu tuh. Oh iya. Lebetannya ya. Siap Kang ieu Kang. Si mah alus ieu mah agamana. Gelutkeun mah jurik Anton kameranya. Ulah. Akang sareng saha ieu teh? Oman. Aman. Kawitna di mana? Nuhun abi warga dieu. Oh, tetangga. Nuhun. Jeung jurigna. Sok langsung wae tuh, Ki, lebetan. Oke. Tas ieu tas mah. Dacan. Oh, sami. Dacan mam sadaya kumaha. Insyaallah ieu mah kiaten panginten. Kunaon taracan amam nih? orang dia mah Ieu mah tina badanna ge katingali si spek ieu mah da. Kuat. Ya abi kena kumanya. Anjeun kerja jadi mediator kami. Mangga. Ieu posisina kieu. Masuk ke kitu. Kita diatur di anjeun peureum ya. Allah, berallah. Tahan. Awas. Eta warga rada munduran. Bilih ka ieu. Bilih ka babu. Assalamualaikum. Awewe berarti jari-jarian teh. Jarian mah awewe beuneu nya. Di sareng jarian. Kawitna anjeun sok ngaganggu di dieu teh. Sanes. Berarti si jurig Anton nuduh eta mah. Tadi sim abdi ngadatangkeun Anton saurna cenah. Anjeun sok ngaganggu. Ki, kirang tarik ngobrolna biar kami kadang Di jariana volumenya ageungan. udah tarik kieu nyari wartosan. Kawitna anjeun sok ngaganggu di dieu teh. Para Bima. Para. Iya. Saurna sok ngaganggu anjeun saur tadi nu dari kontong. Teh tama penuduhan. Aduh. Anjeun Beunah nuduh ku juri. Hei. Sepeda sorangan sepeda. Naon syariah kadari. Assalamualaikum. Penembalan. Si Anton asupkeun. Asupan si Anton. Si Anton asupan kan ieu. Asisten asupan we. Si Kevin asupan Anton. Sok kami ngarobrol. Kuatnya. Kuat. Sok lebetan lah. Tos ini. Adek kewalahan. Ngusir itu kabeh. Mah teh tah kalah cari cing dari yang ngaganggu. Keun beta unggal poe ieu atuh. Gelut euy. Assalamualaikum. Ieu mah gelut euy mah. Waras ieu mah euy. Ieu ada sareng Anton. Ieu terang bisa. Nah. Jarian. Aing sebut si jarian teh. Jantan anjeun sok ngaganggu di dieu teh. Heeh, emang kumaha? Pasti iraha anjeun di dieu. Sila beribu-ribu tahun. Nah anjeun keun sok ngaganggu di dieu. Mah aing sih perlu apa urusan aing. Kanggiran perang kapungkur. Kunaon tanya Bah sok ngageun tayangan we Bah. Sareng jarian kunaon anjeun sok ngaganggu tayangan di dieu. Kuring di dia ngerasa kaganggu. Kaganggu. Wah, tolong eta. Kaganggu saha? Kang paling munduran Kang. Saria. Kang, Ieu paling munduran, tempat Kang. kuring cicing. Kadek-kadek. Ayeuna geus jadi kota kieu. Jedog sia tungkul. Kabetna anjeun jadi di dieu tanya panempatanana. Ya, Teras diangge tempat ieu ku manusia. bener pisan. Saria geus ngaganggu tempat aing.
Senah bahasa eta ngaganggu tukang beku nah bah. Terus geura bah. Sabit naon aya informasi ke abdi anjeun pernah ngaganggu kana ngadamel kana ngaganggu. Ku aing diganggu. Bongan teh masih. Bongan naon? Teu mere komisi acan. Kopina komo ududna. Saya merawat teh ayeuna. Duh, ini anak abdi. Cobi nih anak rokok. Teu beuki susu. Rokok kasih rokok tuh. Anton tadi ini ngerasakeun. Lah, eta masih cabul tuh da. Iya. Murang kali. Geus sari-hari dia tong di dari ieu. Dia mau kuat ngelawan aing. Kayaknya ada hoyong terang heula ieu teh. Kami Kedah termasuk naon. nantang anjeun. Kami hayang terang. Kuring nantang. Sia geus ngaganggu tempat kuring berarti sia nantang ka kuring. Wah sok keras kitu atuh. Kadek kalem. Emosi ya. Henteu. Astagfirullahaladzim. Cungungu. Kadek-kadek. Cungungu gitu. Ih jadi Anton tong cicing wae. Dia upia broleun. Janten kieu kameramen. Janten si Antona teh Rada gelo jiga nu rada gelo. teu bawahanna ieu nya sawer. Janten ieu mah cicing wae gitu. Oh jadi nu ieu kapungkurna kumaha eta mangna jadi kieu. Mawatna. Terus Juga nuju kabeku gitu henteu. henteu kapungkurna. Oh teh Ki Haji serius? Astagfirullahaladzim. Sia masih beri nantang aing eta teh ngalecehkeun aing. Aing surikeun eta mah bah. Tewak bah. Apunten nya rada lucu kapungkur kejadianna. Mboten sia teh hayang modal meureunana. Yang menuka tuhu susu. Kapungkur teh Bah. Wis bah. Si Abah kunaon si Abah? istighfar bah. Istighfar. Wis. Anton rada galak ya, gua galak Anton. Ser ngaganggu di dia. Geus kuatin si Abah. Asisten. Kuat. Kuatkeun terus ieu. Janten si Anton teh kapungkurnya maotna teh kapelag seblak. Oh, kesegrek mangintennya. Oh, Lada teh urang. maju emal. Wih, eta anyar juri anyar. Sebelum Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, iya. Wih. Iya si Anton seri kunaon. Iya juri gerege kan. Tahan Kang. Tidak si Anton cong kalau kena. Kumpulkeun lah ieu. Kumpul kapalih dia ngarumpul lah juringna. Ieu cong kalau kena ieu. Dia kalau lah. Diwul batin juring mah. Wis. Siluman bangkong. Cuman bangku awas. Wis. Wis. Cing tenang Kang. Tenang. Oke. Wis. Ieu euy. Terus lah dikatela ieu teh, bilih bagi kacau. Ku abi dikatela kumargi rariweuh pisan. Lanjut Ki. Nu eta onar pisan. Ki. Tanya heula gerak di mana eta? Ah, kudu Tenangkeun. Tenangkeun. oh kerada tenaga lah. Tenang. Tah. Tah, canda. Yang udud. Bener. Korekna Ki. Ieu bukan aku mah. Ongkosin Ki. Anjeun sok udud da. Udah dibako. Paingan. Dibere nu meunah Si itu. mole. Nah, bawa. Vendor satu Kang. No. Ieun udud naon kieu? Sok udud nu aya bah lah. Udah sok udah. Bikin bah karena sungutna geura. Yang dicalangap dia. Kayak diwali Kang. As. Jarian Mas jarian. Jadian kadi. Asisten lebetkeun. Tenang jarian mah. Wah. Ieu jogedan wae teh kunaon ieu? Lihat dangdutan ya. Geus ngobrol geura eta yang apal euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah di mana gitu bah yang juga orang bah euy. Anjeun di paling mana ieu? Jujur ngaganggu kami.
abdi di belah lebah leres. Kenal kejadian. Iya sobat abdi nusok jalan-jalan alun-alun. Badai kolab pengintennya. Aing kolem. Kolab naon ya? Welcome back to the Rompok Channel. Jadi antong lebatan udah adalah rek mana? Bung tengenah tarang dulu. Hari anjeun seberapa nih? Abdi menurut bintang. Cuma ganggu di dia, tara. Bedugi mau lagi ngaganggu. Haji. Jeung balad lah riweuh jeung balad. Sia naon jadian gitu gitu. Teh tadi ngananyaan we hungkul beri jeung eueur naon. Aing mah dibare odo data subscribe Rompok Channel. Jadi yang belum subscribe dulu ya. Siap. Yang belum like nanti diburu. Oke, untuk Nyambung kalian. juga. Sebenarnya wujud Anda itu apa? Cak. Itu Kenapa Anda patangannya gitu? Mules. Yang modal ya. Lain. Itu naon itu tuh. Kenapa? Wis. Akas kalabatan deui. Wis, hei. Wis tenang. Ulah diogo eta tuh, ulah diogo wae. Kang. Tenang. Ulah diogo wae Kang, jirigna Kang. Awasin lah. Bah. Yang ada malah pagar lah. Aing mana? Senah. Coplok senah. Bisa patu. Hari ieu udud melihat di mana asa aku nikmat kieu. Tadi pulang beli asin. Tenangnya, Kang pagar heula. Pantas Bantuan. asa ngeunah. Ngeunah pemain. Kalornya si jarian hiji tah. Si Keluarkan wae ya. jarian heula we. Uran heula. Wis. Nu yo naro wae ya. Iya urang hayang apal nu ieu bentukna naon. Bangkong mah jauh ya mah. Istirahat lah. Calik lah. Calik tas ieu tanyaannya. Kang Kevin mana tadi? Kang Kevin. Kevin, wis. Kasihan cai ya, Kang. Di atas. Pengan lah. Mana? Tadi mana? Bisa nu yo meni kumincir kieu jurig teh. Tanya ieu bentuk naon ieu ya. Tenang. Sok. Tadi ya. Tenang. Hei. Kang pagar heula. Bantuan Kang deui pagar deui, Kang. Tas lempak tos katingali. Bentuk naon ieu bah. Bonus. Karena iya warga ulah saketing. Ngalamunnya di ieu. Kalabatan deui. Sarang saha itu tadi teh namina? Abdi teh sahailap deui tadi teh nya. Siap deui. Leres. Can. Oh can tepangkeun ieu mah. Langsung aja long ima tadi. Onar langsung onar. Saha anjeun teh? Panggil saja Jalil. Bentuknya naon gitu bah. Oh, ai bentukna naon ieu? Abi mah pameget. Pameget. Mohon leres. Tapi sok ajelengan gitu kunaon eta? Kapungkur abi hoyong ieu ngiringan jantan atlet gitu tah. Mana we teh yang nyeten bangkong. Alim teuing da. Alim teuing. Mohon. Hoyong nyarita wios sakedap. Ya sok mana. Kapungkur abi teh. Awas tai hayam. Tah kacepang we kacepang bau. Kadek paling dia. Tai kucing aduh. Nyerat naon? F U naon ieu? Aksara Cina ieu mah euy. Wan. Ieu teh nami kabogok abi kapungkur. Pameget deui. Waduh. Sanes. Kapungkur abi ieu diputuskeun. Wih, Tenang. Sok. Kang Era. Jika nama ieu teh arwah penasarannya. Anjeun kumaha maotna? Bunuh diri kumaha? Kok tahu? Kan jika nama awitna diputuskeun ke bogohna atau kumaha? Mana bunuh diri? Bunuh dirina ieu, Bang, jigana ka eta nya kawalungan. Sanes. Ieu ngamam ieu naon dijajar ngamam sok. tikus racun. Racun tikus. Terus ngobrol. Paingan ngeplay kieu. Mabok. Bilih ku supa gitu ripuh. Kapungkur abis sok
Wih, Ikhlaskan saja. Nyanyi nyanyi awan suarana. awan. Iya, jurigna ina noelan ti tukang gitu. Wis, kare. Ini naik asup. Geus aing mah yang keluar. Heula. Jantan anjeun teh yang disampurnakeun. Taros bah biasana sok tiasa joget juri dukieu mah taros kira sok tiasa joget. Anjeun teh sajoget. Henteu. Sok TikTokan bah tiasa gerabah sok. Kapungkur mah teh ya TikTok. Kami teh cenah anyar keneh maotna. Ka dieu anyar keneh mah remote motos. Mami. Di zaman ini abi teu acan ngalengkah. Anjeun tos teu aya. Aya. Da terang mana nini abi ge da terang. Ning anjeun ngelega kami nya. Henteu. Tang bah, tang. Anjeun wani ka kami. Jantan aa teh ieu nya kandas. Nah, sia nanya kitu ka aing. Jantan enak jomblo. Nah. Wah.